Poe il. Poe naon nya nu bagus kira-kira. Minta poe kasanya. Woi, Meng. Keur naon ngalamun bae. Mungkin leungit dek kita hulu. Kudu aing keur pusingnya. Dek hajat nyangan poe. Can manggi poe nu bagus. Kumaha ya? Aing dek hajat tuh pusing keur nyaran poe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, kumaha kabarna ya? Alhamdulillah. Naon sih ribut bae naon ya? Pugu ieu keur dek hajat yo dengan poe nu bagus. Oh, kitu poeana ditahan nu bagus segala. Pugu ieu keur neangan yo. Urang ge keur neangan poe di ieu. Ari saya nyaran poe nek naon deui? Ih, pugu aing ge nek hajat nek sunatan aing mah nek ngawinkeun mah nek sunatan aing supaya double duitna. Urang bisa barengan kieu sih hajat. Neangan poe ka saeu. Urang musyawarahkeun bae. Daripada urang ieu bararingung, mending kana urang laporan heula kana kokolotan urang nu mana kumaha bagusna ieu hajat. Urang minta heula pendapat itu Abah ayo. Oh, ayo mending kana bae. Ayo. Pangulah salah paham itu ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keur naon ieu? Geus rame ieu di imah Abah. Bae urang geus mah percaya. Saya di Makula ge ngaban kan? Percaya sih Ini dia boleh mah. Kayak dia kan. Loba tah mau orang ieu. Alhamdulillah ya. Iya Abah nak kaluar. Tamu badag apa tamu halus ya? Nu halus aya nu badan aya. Tinggal pilih. Geser ke bawah sangket. Nah, pokoknya galanya minta banyak. Ayo deh. Tuh, di mana ya, Jang? Kulon. Aya keperluan naon ya kira-kira mani babarengan ieu. Ndok hajat. Neangan poe anu bagus ieu bah tujuanna mah. Soalna ieu hajat kabeh bebarengan ieu poe mah gitu. Jadi minta poe anu bagus ieu kumaha gitu bagus. Hari maneh pos nu teu ka kalender bae. Hajat mani babarengan kieu. Gara-gara iya bah ya. Bukan gara iya ya pehelan urang, kan penting orang heula. Henteu iya pasna ya. Nah, kula mah di awal lagi mana rencanakeun bah. Cuma ieu budak hilueun ieu. Terus kumaha ya kami bah? Jabe ulah karebutan poe kieu ya. Mendingan sia leumpang bae ka ditu. Kang sok nyaran poe ka itu tuh ka Akang. Ka ditu bae. Lu kena tuh alamatna. Di mana? Sia daerah tambay ka ditu ka alam gaib. Abu-abu alam gaib di mana aya eta? Harang ngadenge kula mah ya. Pengen kula mah bah. Pasna ya hajat tetulus urang nyasar mah. Pokokna mah leumpang bae ka ditu sih kapanggih ya. Secara otomatis kapanggih ke bakal aya nuntut. Ayo geus teu bah, balik. Nuhun ya bah. Banyak. Kamarana kabar alik bae. Apa nama? Oh, mere apok-apok teuing. Mere harina ditemuina. Cai na gitu dibere. Oh, teu ngebiakan. Iya doang nama ieu. Tapi bener teh emangna. Ieu cek si Abah tadi cenah di logoib, alam goib cenah nya. Oh, sigana ieu bener nya. Enggak, tenang aja. Ngirimnya. Mana? Assalamualaikum. Salam. Masuk. Jangan pakai ditunda. Masuk. Ayo masuk. Ada diuk. Cager bah. Alhamdulillah. Diuk, ulah po diuk nama kebirit. Ngomong-ngomong aya naon ya?
arek menta poe ieu bah kumaha tujuan kali nama. Ai sia mah pan akang mah teu boga poe masa menta poe ka akang age poe opak di luar. Ade bah, ade 10 kilo mah. Tangona ceritana ieu tiluan yo. Kunaon tah? Dek hajat. Manya sarua poena nu bagus kumaha ye. Solusina ya, Bang. Enak ieu. Hajatna hajat gede apa hajat leutik? Ieu mah hajat gede nya. Ngawinkeun, nyundakan nya aya nu ngawinkeun jeung nyundatan nyana manehna. Nyunatan urang deui kitu bareng. Sia oge teu hajat. Hajat orang ngawinkeun. Waduh, hajatna hajat gede. Gede ieu mah Berarti tiluan. anu diundang raksasa. Wah, bener-bener Iya, sia. bagusna ieu. Makhluk kabina-bina kabeh atuh kira-kira mun kitu Ya mah. keur puyeng bae ieu nangan poe. Ai puyeng mah wajar sebab sadaria boga hulu. Bisa bae ge abah yo. Lamun teu boga puyeng berarti teu boga hulu. Ah benar bah. Untuk bawa ulu serem Pak. Nah, eta kitu. Jadi kumaha keputusan abah yeun? Kumaha heula yeun? Lamun nama raraneh boga bebene deui bisa diputuskeun. Lamun teu boga bebene mah teu aya putus. Kudu bobogohan heula Nah. bisa eta. Aduh. Jadi ulah aya keputusan. Ah, yuk. Ayeuna mah kieu. Menurut maneh tiluan, hajat lamun sapoe rejeung bagus teu? Sapoe reujeng. Rapat atuh teh. Bagus bae sih. Bener reujengan bah. Nah, selama ieu akang jadi jelma anu sok nyiaran poe, eta anu ngaran poe rejeung eueuh. Can kapanggi. Poe reujeng. Eueuh. Oh, nya. Oh. Kaharti Kang. Heeh. Jadi kumaha Kang ieu? Nah, ya Kang. jadi maksud akang mah sakabeh poe bagus. Ya, dek hajat poe naon bae ge silahkan. Bener. Tapi kudu perlu diingat. Poe teh aya Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aya sabaraha tah? 7. Poe. Eta bagus kabeh. Anu jore mah poe tai. Mun eta abah nitah nyiaran poe ka urang teh sanggup akang mah. Soalna poe eueuh nu leungit. Kudu kumaha nya? Kayak akang dek nanya heulan ya kapeliharaan akang. Tah di jero ieu. Akang bisa gitu. Hah? Bisa teu bisa gak bisa-bisakeun. Oh, ayo, Kang. Soalna sia utusan abah, ya kudu dilakukeun. Kayak Meleduk moal ya, Bah? moal paling nyemprot. Wih, awas. Pan cicing bae atuh. Keur hees meureun Di belum Kang. meureun hadapna ieu, Waduh. nah jeblung. Lamun nyana cicing bae, eta tandana maneh titah ulah hararajat. Anak geus hayang kawin. Atuh kawinkeun bae kajen. Ngan ulah jeung jelema. Jeung embe, jeung kotak. Pan hade tah. Ieu maneh kudu bararalik deui ka abah. Ya, Aduh. abah nuduhkeun jelema nu salah ka maneh. Oh, berarti Kebejakeun ka abah pesen ti akang. Akang mah embung nyiaran poe. Soalna poe eueuh nu leungit geus dihitung aya 7 gitu. Bener, panggil tadi ge urang. Ulah waka langsung ka dieu, neangan poe mah gati. Jadi protes heula ku maneh tah abahnya singka bener. Akang mah embung titah nyoran poe mah atuh setengah mampus ya poe eueuh nu leungit pan kurang geus disebutkeun tadi aya 7. Emang nya tadi kudu teu mikir ka dinya ieu urangnya. Terus Terus kumaha ieu Kang geus kieu? Kira balik, kira balik. Ayo geus Akang atuh. mah embung nyaran poe lah capek Bah, sepulah. anu Kang, Ah, anu teh aya sakitu doang teh nya. Geus lah. Aduh. Ya teh mere poe lagi. Oh, Janjina iya, kita iya. keluar atuh lah. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yo. Cilaka babuyutan. Amit-amit cabang bayi kumat kamit kusir putih. Abahnya. Geus lah. Nah, ayo. Gara-gara si ieu ilueun cek aing mah. Bubur maneh yo. Geus urang mah neangan poe be ka dieu. Daripada teu jadi Kak. Kakang henteu, kabah henteu. Kabah henteu. Geus lah urang urang hajat biu. masing-masing bae. Masing-masing hajat teh lah. Daripada pusing-pusing dan anggas keluar loh. Oh, geus lah masing-masing.